Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabillahi Dira alaihi salam balian bin Malkan. Wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Samir al-Hadrami. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanara Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Wa ila hadrati khususan Syekh Haji Hasyim khususan nama pakih khususan ajaran radhiyallahu anhum. Ghafarallahum dunubahum usulihim wa furahim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala paratas ngadawu ta'ala Allah ta'ala. La taqrabu ulang ngadeketkeun aranjeun mukmin salata kana tempat salat wa antum sukara hal nari anjeun eta nu keur marabok keur weureu hatta tadlamu saingga geus nyaho deui aranjeun ma kana perkara taquluna anu ngomong aranjeun kabeh. Wala junuban jeung ulah deket aranjeun jalma nu junub ila abiri sabili angin menang wungkul ngaliwat jalan ka masjid hatta tageta silu sehingga kudu ade seula aranjeun ayala taqrabu tegasna ulah ngadeketkeun aranjeun maudi as-sholati kana tempat salat hal punikum dina tingkah buktina aranjeun sukaro eta marabok wala pihalin jeung ulah dina tingkah kunikum buktina aranjeun junuban eta junub. Naam bener haram cenah. Ya juju menang lebsuhu naon cacingna ya jalma junub di maceli daruratin karena darurat karena ma secara yang sarena si jalma di masjid apa patalama tuluy bijil mani eta jalma nu sare di masjid pata'adzara jeung hese khuruju kaluarna itu jalma di masjid ya khaufin karena sian minal asasi dina hakim penjaga wanawi jeung bangsana asasi lakin ngan tetapi na yalzamuhu misti kaitu jaman junub di jero masjid atayamum tayamum naon tayamum wajah dalamun manggihan ya jalma khairu turabin kana liana tanah masjid ama turabuhu ana penari tanah masjid wa wadailul lebih waqafiyatin hal nariu ai tanah wa wajeng ari tanah dakhilu eta nu asup fi yatihi dina tanah wakafna masjid kang kana secara yen kabuktian non al masjidu masjid turabian eta bangsa tanah payahrum maka haram naon atayamum mutayamun nabi kutana wata tanah masjid wa yasihu jeung sah. Waalaikumsalam. Ya kemana wae ya. Awas rutannya. Wa yasihu jeung tayamumna wala saso jeung are ngaran ya terus.
wala asasu jeung ari ngaranna asasu wareta sal hakim eta hakim aladi anu sok yatuhu nguriling tukang ngajaga ngaranna ya di bilaili dina waktu penting ngaranna wala jamaah jang lamun ngaji mah itu si jalma jaja tahu kabojona ya jalma pi di jero masjid wa huma halna ari eta jalma jawajan wajima eta ma eta ngaliwat duanana maroni ngaliwat duanana lam yahrum maka anta haram itu zima amalau maka salam anapun lamun cicing kita sejalan pi deta masjid li udrin karena aya udur painau maka sanyanyana kelakuan yamtani eta kacegah mujamaah Tuhan naon ngaji mana itu pamajikan jojah kanjang tinggalan kanjang tinggal kana kayak kita berikan di kawutan we ina iding dina nalika lamu makasa wa minal masjidi jeung eta tetep satanganati masjid satahuhu ari lata lain no satahuhu ayo loteng na masjid waroh batu jeung tepas na masjid warasanuhu jeung emper na masjid wajidaruhu jeung bilik na masjid wasarodibu jeung pirang-pirang liang-liang na tata anu tetep parodihi diana penanatana na masjid wa kharaja jeung kaluar bil masjid kalawan masjid musallian nanjal tempat salat alaidi salat lebaran wal madrasah jeung madrasah wahya jeung arti madrasah lamawadi'u eta pirang-pirang tempat alati anu ngadares ya darus dina itu lati pihak dina itu lati pihak aseho saha guru urang senama tulabatin sarta santrina nah setik lah atulah capeknya kalau enggak berjeng ngerti itu tulis aduh masih kene dina jalma junub kamari jalma junub teh haram migawe genep perkara masih kena nomor kalima teh jalma nu junub haram cicing di jero masjid ai ngaliwat mah teu naon kamari nya kamari di tari cicing mah haram urang mun teu boga adusaneun gitu boga adusaneun cicing ka masjid gitu itu haram teu meunang ada rek naon dia atuh ka masjid ge boga adusaneun mah kamari kumaha lamun ngaliwat seperti pantau masjid aya dua di belah kaler hiji belah kidul hiji ngaliwat asup ti kaler biji teh belah kidul teh naon kan lamun pantau masjid kur hiji-hijina teh meunang asup kadinya ka masjid bijil deui jalan dinya kana teh meunang anu junub mah kada rek naon kada goda kidi ka jero atuh lain adus katanya nah eta sakamari ninganan Kala partas ngadauh sareng Gusti Allah dina Al-Qur'an kan Gusti Allah la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban ila abiru sabilil hatta taglisilu eta sareng Gusti Allah dina surat An-Nisa asana ayat 43 asana ayatnya la taqrabu ulah ngadeketkeun aranjeun mumin jalma nu mumin salata kana tempat salat tong boros salatna kana tempat salatna ge lah katanya ulah wa antum sukaro halna ari aranjeun eta keur lieur keur weureu keur mabok gitu ulah dekat ka masjid yang mana sieun kanyahoan teh asup ka masjid salat kacau alam dunia teh. Eta. Anu tos lebaran nih, saya cerita tos lebaran kan. Teh batur takbiran.
atau ya dina lagu do sumbang nih kayak naon si naon nih kayak nih batur takbiran ya nabok katanya isuk-isuk teh merenang batur salat id kemarin lagi hayang masak dengan liar kayaknya asup ke masjid gitu itu tuh menang jalma nu mabok asup ka masjid ka tempat sholat maksudnya komo sholatnya merenang gitu komo sholat kata kayaknya saking suci na di nararaga ngagungkeun masjid gitu nyarek naon atuh geura di iya nah itu kengeng nyarek teh ya surat kesoalnya surat An-Nisa ya nada itu la taqrabus sholata wa antum sukara aja ulah ngadeketkeun aranjeun mu'min salata kana tempat salat wa antum sukara jadi kamu kana salat kana tempat lagi boleh wa antum sukara halna ari aranjeun teh keur marabok hatta ta'lamu ma taquluna nah mabok nu kumaha anu ulah teh mata di dia aya hatta ta'lamuna ma taquluna sehingga ta'lamuna nyaho aranjeun mah kana perkara taquluna anu diucapkeun. Jadi mabok nu parah nu teu apal ngobrol naon teh ali nyai masih kontrol keneh mah teu naon. Mane dia ge anu ulah teh naon? La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taquluna. Ulah ngadereuketkeun aranjeun kabeh kana tempat salat wa antum sukara kalna ari aranjeun keur marabok gitu. Sehingga nyaho kana naon anu diucapkeun. Berarti lamun geus sadar mah apa kana diucapkeun carita berarti kontrol teh berarti nya eta mah teu naon gitu. Jadi anu diulahkeun teh anu terus anu hilang kontrol gitu. Hilang kontrol, hilang ingatan. Hilang kontrol anu diulahkeun teh. Padahal dia batasanana dicaram teh nepi ka paham naon dicaritakeun gitu. Mungkin bisa asup ka masjid ada apa teh meureun keur lieur teh can waktu nu adan der teh adan. Diganti payun kantos di dia teh. Salat Jumaah hasana teh eta teh nya. Kan biasana lamun Jumaah setengah 12 kakara ribut ka masjid pan. Meureun walau alam nunutan walau naon eta jalma teh saya mah gitu teh mah. Ngan bener saya mana aktif di lembur suka adan gitu nya. Mata kana waktu salat inget kana adan yang masjid meureun adan. Padahal kakarek jam 11 gitu. Padahal mah kakarek jam 11. Kita sana teh disangkana jam 12 kurang 5 menit. Emang waktu duhur hari teh jam 12 kurang 5 menit. Disangkana teh tetempuan nama rupina tetempuan teh jam 12 kurang 5 menit padahal karek jam 11. Karena 12 non gitu. Calangkung teh adahan peribut di Jumahan teh. Oh iya cenah. Nah, wae kumaha jam teh sih dikarek jam 11 atuh. Gitu tah. Tapi aya hikmahna oge teh digerokeun kitu mah. Tapi digerokeun adan ngerasa kuda hare-hare. Tapi aya digerokeun teh eling kita lain waktu adan ada ribut atuh ka masjid. Gitu. Meureunna geus kudu kitu ku Allah teh diatur hare-hare. Wae cenah ieu jam 11 teh. Gitu. Nah, ribut dah, nempo jam nah ada tekan jam 11 masa itu nunutan cing teh meureunna linglung. Eta. Nah, apa sahan ada nanya. Kebetulannya saya mah meureun lulungu. Nah, jadi mabok henteu mabok upami ninga kalimat hatta ta'lamuna ma taquluna upami ninga sahingga apal kana naon diucapkeun. Gitu nya. Berarti najan teu mabok ari sakira teu kontrol nyarita mah ulah. Gitu. Jadi anu batasanana ulah ngadeukeutan asup ka masjid atau ulah ngadeukeutan masjid teh. Ulah asup ka masjid atau ulah migawe salat batasanana teh nyaeta nepi ka bisa paham naon anu dicaritakeun. Nya mah teh kitu parah meureun. Gitu. Berarti kumaha lamun masih kontrol? Ya kontrol masih kena tenan naon bisa gitu kontrol
apa menceritakan dia ayam mah keur naon cek pada pasang ngahanutan jadi barudak ngahanutan wala junuban jeung ulah deket jalma-jalma nu junub ila abiri sabili angin menanggungkul ngaliwat jalma ka masjid anu junub sabi ulteu meunang cicing di masjid keur saliwat eta mah kamari tos dicarioskeun saliwat di dinya digambarkeun asup tina lawang panto hiji asup biji tina lawang panto nu sejena gitu duhulu min babin wa khuruju min akhar asup kana lawang panto nu hiji keluar min akhirat tina panto anu sejena jadi ngalewat hungkul ulah ngaraneg deh mun di tengah masjid ngaraneg saukuran tumanina ukuran subhanallah teu meunang mun teh manu junub ngalewat ka jero masjid ngaraneg teu meunang lewat hungkul mah teu naon cek kamari pan kitu matak di dia saru soalna kayak gitu nepi ka mana teu meunangna teh hatta tagtasilu sehingga adus lah eta jalma eta jadi teu meunangna teh lamun junub lamun boga adusaneun mentak masjid mah cek kamari hati-hati ulah diserokeun jeung di imah gitu da mau ada ngumumkeun kaleungitan di jero masjid teh ulah teh gitu ngumumkeun main bola geura baheula nya baheula ya malah sabaraha amrus 20 tahun ka tukang urang saya ngumumkeun teh di masjid dia teh wah eta ulah ceng teh mending kana di madrasah we ngumumkeun mah masjid teu meunang gitu ngumpul main bola yang ngumumkeun kaleungitan di masjid malaikat teh ngadoa ya Allah muga tong kapangih deui cenah eta barang nu leungit teh gitu eta teh aya dina kita ulu babul hadis asana teh takieu kaolnya asana teh gitu ulah ngumumkeun kaleungitan ya terkecuali meureun teh aya deui alat suara anu nya anu layak aing ngaran ngumumkeun kudu kareung ku syariat aya deui meureun di dinya atau di lingkungan eta main bola gerak para pemuda kita sakumaha biasa wae dinten Jumat eta main bola kada ceng teh aya waktu pengajian tara diumumkeun ada yang main bola diumumkeun gerak mata ulah sih eta jadi nu junub ulah asup ka masjid teh nepi ka adus geus adus banyak sok wae ka masjid aela takrobu mau dia sholati tegesna ulah ngadeketkeun aranjeun kana tempat salat hal kunikum sukaro dina tingkah buktina aranjeun eta nu marabok gitu nah, tempat salat mau nepi ka mana ulahna teh nepi ka kumaha kondisina tadi teh hatta ta'lamu ma taquluna hatta ta'lamu ma taquluna sehingga nepi ka nyaho naon anu dicarita jadi nu ulah teh nu parah gitu ai kontrol mah urang teh ya mabok ieu tapi apa ngobrol apa gitu eta mah kutimbang dungdang cenah cebadak eta teu naon eta mah gitu. Jadi ulah teh anu teu paham naon dicaritakeun ya bisa miluan sholat ke masjid milu di tempat atau non asup ke masjid ngadoan lalaguan kekuluan gitu sempat bageula tah aya jalmi nya cenah mah kitu nya oleng ku ayana meureun ilmu wallahu alam naon tah gitu asan aya keneh jelema kitu teh tapi alhamdulillah lamun aprok teh bageun orang gitu orang Cianjur apalan meureunna orang nagrab apa ada curug nage nah tengah bejakan ngarana di publik ya ayo banyak engke ngobrol ingat tak kerja di tah menjadi itu mau bedog gitu tadi keresakeun alhamdulillah lamun aprok tetara can pernah emang terjadi tapi ketika aprok alhamdulillah teh pernah kejadian naon ngan hiji maksan maneh teh kieu tah harita masjid teh ditu teh keur direhab
kan masjid di rehab teh sok aya STG-nya gitu STG mana meureun keur jadi eta kekuluhon gitu terus jam 8 salat subuh kunut teh salah kunut teh ceuleuh-keutuk pikir-pikir ai ngarang mah teh keur jadi cenah eta oh apa ingat atuh ai biasana malah mau jadi teh ngabahayakeun kana bedog kono naon tapi daek salat mantak alus kene eta ceng teh ayeuna keur gelo daek kene salat ya anu areling teh daek ke masjid acan kitu inget teh harita teh kitu aya nu areling ceng teh menika daek salat teh manehna sakumaha ieu oge sakumaha teh eling da ka masjid kan nyata gitu kan karena pikiran anak anu kurang kontrol antek babalap poho terus di sawah gerasuk masjid gitu terus di sawah merenang ngareng ada langsung segala ledug oke Gusti ada karena ge jelema kurang iya tuh dan jadi ngan alhamdulillah aya nama sehat deui gitu maka diulahkeun teh nepi ka mana nepi ka kontrol anu dicaritakeun apal gitu nya paham apa karena naon perkara anu ucapkeun ya maksudnya bisa gitu gitu karena itu kontrol bisa cerita naon asup ka masjid ka aya nu salat maena walawah hulu kok ngaganggu kana salat gitu kan bisa ulah gitu nyari entos apa makanan anu diucapkeun jelasna kontrol kana diucapkeun nyaho nya teu naon sok deukeut masjid asup ka masjid dia batasan eta nepi ka dieu nya aya geus apal mah berlaku teu pangaruh nah anu junub mah kumaha anu junub mah nepi ka adus heula gitu wala pihalin jeung ulade dina tingkah bukti naren kunikum bukti naren jeung junuban eta junub gitu junub boga adusana menangna teh nganu bersaliwat we kumaha cenah jengan kieu ye dapana ari baheula mah sarare teh tara di pos ronda tara di mana we ulin lalajo layar tancep teh di masjid we ditajuk tara rengkol paling digeingkeun teh kuno rek adan subuh gitu ada yang misalkan di masjid terus di mana asup ke masjid ada yang apa jarembling di masjid teh nah eta sok diisukeun aya jin itu teh aya jin ieu teh wah ceng teh berarti kafir jinna ceng teh mah supaya jelema teh baratah di masjid jigana teh gitu nah ieu mah di masjid je sare di masjid teh sarena di masjid teh kijeh teh kuno pas jeung pamajikanana ngarengkol di masjid beureunan arek kapos tiris cenah arek ka masjid we di masjid ngarengkol teh ngadon itikaf di masjid teh efek teh naon di masjid teh ngimpi jeung bidadari tapi ka keluar mani di jero masjid teh gitu kumaha cenah lamun kitu teh ke di jero masjid digimpi tapi keluar mani jelasna berarti junub teh gitu kumaha lamun kitu lamun mah eta ngimpi bisa keluar sarta tengah bahayakeun kaluarna mending keluar mani heula asup deui sare deui gitu ngan lamun mah ngabahayakeun gitu ya juju menang lub suhu naon cicingna ieu jalma junub di jero masjid lil daruratin karena darurat kaan nama secara yen si jalma sare si jalma di jero masjid pah talama tuluy bijil mani eta jalma nu jero masjid eta wa ta'azzara jeung hese naon khuruju rek keluarna hese meureunan ke sare meureun aing marabotna teh balik dikunci we ti luar aing manehna tarik bijil teh hese sedeng ngimpi jima kumaha lamun kitu Allah cicing we eta mah di jero ada rek bijil jalan mana buat menyarek ada berakaca itu
teu bisa bijil eta mah teu bisa bijil nama karena dikerem anu ngerem di jero kitu nya. Sedangkan eueuh di lawang ku di hiji-hijina eta cicing we di dinya. Kumaha cenah lamun dia mah lamun pantona mah dikunci manteu ngan kaluar hese sieun kaluar teh. Sieun kaluar teh. Teuing sieun naon eta gitu. Sarua ai darurat kitu mah maka teu naon cicing di jero li khaufin min asasin karena sieun tina hakim atau tukang ngarona tukang nguriling sieun kanyahoan cicing di masjid sare ngimpi eta jayat deh ngimpi eta bijil mani ngimpi nanti ngimpi kuyang saha eta jeung bijil mani rek keluar karena keterangan rong ngarona sieun disangka tos mau koropak cicing cenah eta mah lah gitu nyala tos aman keluar eta naon wanawi lagi wanawi jeung bangsana kontrol nah bisa kakeremnya nah bisa naonna di jero mah eta kumaha mun cicingna di jero lakin yalzamu tayamumu ngan tetapina mesti kaeta jalma naon atayamumu ngalaksanakeun tayamum mesti itu oge tayamum ge in wajada lamun manggihan jalma karena lian tanah masjidnya di masjid jam tanah masjid di masjid mah sedangkan dia tayamum teh kumaha wajada goero tarobil masjidi lamun manggihan jalma karena lian tanah masjid nganggo tanah masjid dia dinisbatkan masjid anu tadi keramik berarti atau di keramik ya tanah nu saja di luar kan bawa angin atau ke bawah naon ka didinya tanahna lamun aya masjid lamun masjid eta tadi keramik aya tanah gitu misalkan kumaha cenah gitu ya ulah pan dia kan dipake tayamum teh lian tanah masjid kumaha cenah ieu mah tanahna ge tanah masjid amaturabuhu anapun ari tanahna tanah masjid wawa jeung areta turab az-zakhilu anu asup apilo waqfiyati dina tanah wakaf masjid karena secara kana buktina masjidun eta masjid turabian eta bangsa tanah payah rumah maka haram tuh pemenang itu temenang cenah ari tanah wakafkeun masjid mah dipake naon dipake eta dipake tayamum dan tadi ge di luhur diparentah tayamum teh lakina yaljumu tayamumu in wajada khairu turabil masjidi tetapi mesti kaitu jalma naon atayamum tayamum in wajada lamun manggihan khairu turabin kasalian turabil masjidi kasalian tanah masjid ya lamun manggihan tanah salian tanah masjid penyayangan di luar atau bisa keluar mah meureun atuh geus adus tadi pan judul lagi nu di jero masjid itu bisa biji ya gitu jadi kijaet care di jero masjid ngimpi jima teh ngimpi naon eta mangan jelas nepi ka bijil mani rek keluar teu bisa nah dikunci anu ngerem nah ku ayana ayam mano ayanan aya rona disebut asasin tanya rona ayaman beje sieun disangka mau koropak amning cicing di jero masjid gitu eta jelaskan darurat teh eta mah cicing teh naon gitu nah itu si jalma nu kakeram di jero masjid ada si jet teh mesti cenah eta naon tayamum soate in wajada goero turabil masjidi lamun manggihan tanah salian di tanah masjid pan masjid di masjid ya jelas lamun tanah meureun tanah masjid cuma mungkin aya tanah di luar mah gitu kan nah kumaha cenah lamun aya ge teh tanah masjid teh can di keramik
tanah teh masjid diwakafkeun teh kumacana lamun kitu teh amatu rabbuhu wa huwa dakhilu fi waqfiyatihi kanaka kana masjidu turabiyan payahrumu tayamumu bihi wa yasu tah lamun eta tanah masjid tanah wakaf kumaha lamun kitu tah katanya karena buktina itu tanah masjid toroban eta bangsana tanah teh payarum maka haram naon tayamna bihi ku eta tanah jadi teu meunang ku tanah eta mah eta teu meunang taneuhna anu ieu nama tayamumna mah sah tayamumna ngan taneuhna eta anu ulah dipake eta gitu wa asasu jeung ari ngaranna asas wari itu asal al hakim eta hakim aladi anu sok ya tupu nguriling asas di dia teh anu sok kurilingan ngajaga mah tukang rona lah rona berpenjaga non security eta ya tupu nguriling aladi bilaili dina waktu penting walau jamaah jeung lamun ngajima si jalma jawaja tahu kabojona itu jalma pi di masjid kijae jeung sarwiti suami sider jima teh di masjid naonan keur atas tetep gaib mah pada ka oyo we oyo anu onyo ka oyo we ieu mah di jero masjid jima teh etanya kijae jima di jero masjid jeung pamajikanana jeung bari leumpang cenah kumaha teh lamun kitu eta ku bisa bari leumpang jiga naonnya nu bari leumpang mah nya bari leumpang cenah kumaha lamun kitu tah walau jamaah jeung lamun ngajima itu jalma jawaja tahu kana bojona ye jalma pihi di jero masjid wa wahana ari itu jalma jima jeung pamajikanna jero masjid marane lam yarum maron eta nu ngaliwat duanan akeun ngaliwat jima bari leumpang ngaliwat ka masjid lam yarum teu haram cenah eta jeung kumaha teu bingung bari leumpang eta lam yarum teu haram ya jimana eta lamun cicing haram kangge sentong di masjid lah amal lau maka saanapun lamun cicing si jalma pihi di itu masjid li udrin karena teu aya udur painahu maka sanyanyana itu kalakuan yamtaneo eta kacegah mujama Tuhan naon ngaji mana itu sama dinaidin dina nalika lu waktu wa minal masjid dina jadi lamun lempang teh naon lamun cicing haram kada bingung kumaha meureunna eta gawe sok suami istri eta. Wa minal masjid jeung eta tetep di setengah itu masjid. Naon wae cenah anu kasebut masjid teh. Eta. Wa minal masjid jeung eta tetep setengah disebut masjid sasuhu. Ari loteng na masjid aya lantayan kaluhur tah eta kasebut masjid teh meunang di luhur oge teu meunang katanya warobatuhu jeung tepasna sakaya tepasan nya emper teu meunang sarua eta oge gitu hujan asep peuting teh ngimpi poho adus terus liar efek teh kahujanan cicing di jero masjid dina emper teh asup ka jero dina tepasna sarua eta ge golongan masjid teu meunang sep teu meunang cenah kitu tah warasanuhu jeung emperna masjid terus wajidaruhu jeung bilikna masjid wasyarodibu jeung pirang-pirang lawang-lawangna eta teu meunang tahta ardihi anu tetep dina handapeunna masjid itu masih kena wilayah masjid
id eta. Tadinya nu head anu nu junub teh meunang. Wa kharaja jeung kaluar bil masjid ke ngaran masjid musolayan naon tempat salat idin. Kumaha mun ka madrasah? Anu junub asup ka madrasah cicing di madrasah kumaha eta? Meunang eta mah. Meunang. Gitu. Madrasin cara madrasah wahya jeung ari madrasah madrasah teh naon al muwaddi'u eta pirang-pirang tempat alati anu ngadres para diajar. Dina tarlati sehu guru urang sadana no ngadres eta nya almatul batin sarta santrina itu nu dialajar. Wallahu alam bisawab.